udah kamarana pisan saulu-ulu acan teh. Dia masuk aja di sumpah nih isan. Kosong enak mah. Jaran di gitu sampur ke aja. Kalau mobil naon tengah jalan ya? Kayak ieu naonnya asa kerak tempoan. Bentukna aneh kieu euy. Tapi asa ngeunah tempo-tempo mah. Asaan? Ulah. Asaan? Ulah. Asaan dah. Aduh. Kok kieu pemirsa rasana? Ada manis asam asinnya gitu. Baru udah kitunya juga lain apal naon sih penasaran. Hayang apa ngaranan kieu? Dah nyakeun lah. Kemana batur kamarana? Ulin yuk. Kemana? Di Bandung jalan lah. Ya, beneran aya marane. Naon tuh? Emang ini sesuatu nanyakeun ka mana yuk? Sesuatu yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bucin asik. Mana? Yuk, mana? Sini, gua taruhan. Nah, ini radio. Ayah ngapal kenal? Yuk. Iya teh, kakana, teh kotok, komen. Naon teh kotok teh? Teh ayam. Hah? Teh hayam? Oh, nu kira teh hayam ngaranna. Bener. Bener. Atuh untung tadi kurang teka tincak. Mun katincak geuleuh. Kasaan hungkul kurang tadi. Men teh ayam biasaan geuleuh, men. Ih, Apa tuh nya? geuleuh. Wah, tidak tahu apa tuh. Asugananya ieu teh bolukik. Naon kue panganten anu murah gitu ya. Ari teh hayam yang kitu. Asugan teh lain teh hayam. Hakan. Kabur. Ini bau. Bau ih. Bau. Ih, kabur.